Piatur ka pamirsa wilujeng patepang deui dina Pedaran Sunda nyaeta carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-20 hiji. Alhamdulillah urang dina denget ieu patepang deui ngalangkungan Jomantara tangtosna baris medar carita Sunda nyaeta carita Wadul dina judul Si Koncleng. Kukituna pamirsa kumaha dararamang dina danget ieu, syukur upami daramang mah Mang Egi oge saparakanca danget ieu mah alhamdulillah aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, satu acana urang pedar ieu carita Sundana tong hilap disuhunkeun dukunganana nya ka pamirsa, subscribe, like sareng komentarna. Oke, tong hilap toger sakedik we nya tombol loncengna gitu tah. Supados emang tiasa minton kendai carita-carita Sunda anu saterasna sareng ka pamirsa nu parantos ngadukung hatur nuhun pisannya dina segala perhatosanana. Mang Egi masih disarengan nyaeta ku Sumitra Rekor atanapi Mitra Kusuma Rekornya anu masih keneh satya nyarengan gitu. Pamugi urang sadayana dipeparin kalancaran. Sareng salam kasadayana anu aya di mana wae anu parantos manco ngupingkeun pedaran carita Sunda garapan Mang Egi Fajri. Tong yang kolong tingkana waktos mangga urang ngamimitian. Ieu dudung cig heula gerbeng ngaropi di dinya abah kerek nyocai heula nya urang saksian ku kabehan urang tingalikeun naon anu baris kajadian urang talingakeun cai dina baskop. Uluh nah bakal katingali kitu Bah Guru ih geus pokona mah saksian bengkena bakal naon yen aya naon bakal kajadian jeung naon anu baris ngaganggu ka anak dunungan ke bakal kanyahoan kelah sakedeung abah dek nyokocai heula ye. Wah sigana mah bakal aya anu aneh-aneh ya Kang Dudung. Tah nu mantap ilaing kudu percaya guru dewek mah sakti pokona mah boh dina silat persilatanana dina kabatinanana nu mantap ulah coba-coba ilaing Nurman. Oh atuh siaplah Kang Dudung. Tuh abah guru geus datang tuh. Cing caksian kumararane naon anu baris katempo dina jero baskop ieu. Keundah ku abah rek coba dicampe ieu. Dah naon anu ngaganggu ka anak dunungan maraneh ieu. Cing cakedeung. Keke bakal aya naon cenah Kang Dudung. Ish, geus gandeng. Ieu Mbah Guru keur ngemat sigana mah. Urang tempokeun bae bakal aya naon ieu. Ding Dudung, Nurman.
sing deket tingalikeun naon eta anu di jero cai sok tingalikeun sing tegas naon tah Uleuh Mbah Guru nah bet aya ngalangkang banget lalakinya ieu dina cai anu aya dina baskom. Uleuh nya ieu Mbah Guru naon maksudna ieu aya kalangkang banget lalaki di dieu naon maksudna ieu tah ieu dudung Nurmat bisi hayang nyaho mararane siga nama ieu anak dunungan marane tadina meureunan boga bebeureuh ada napi aya lalaki anu hayangeun ka anak dunungan maneh ngeun anak dunungan maneh siga nama teu narima kana ieu lalaki meureun si lalaki ieu ngarasa nyeri hate geus diakalan nah ieu kajadianana bisa gering tah ieu ulu terus kudu kumaha ya Mbah Guru nya ya Mbah Guru sakirana bisa dicagerkeun deui urusan gampang nu kieu mah nu penting mah sanggup nyadiakeun syarat-syaratna naon bae kira-kira syaratna Mbah Guru wayahna bae engke dina malam Jumat sadiakeun bae getihnya bisi tamang getih jelema hararese geus bela puncitkeun embe we eta nu salaku gantina lamun teu ditumbalan ku getih embe ieu bisa-bisa anak dunungan maneh moal bisa diubaran itu we timbah mah ulah kitu tapi Mbah Guru cenah kudu bisa kabawa ka ditu ayu jeung Abah sabab lamun teu diungkulan ku Abah ieu moal endah ieu ieu mah kieu bae Mbah Guru tong diengkekeun deui tong dilila-lila hayulah Abah ayeuna milu kabeneran ieu kan poe Kemis meureun ke kapeuting malam Jumat tah siga nu geus meunang ngitung ieu ciglah urang tong lila-lila ayu meungpeung beurang keneh urang geura ka imah dunungan maraneh karunya si nyai ieu duh kuatir teuing ya alhamdulillah kitu mah bahayu kuning teu hese ieu wah urang bakal menang bisnis gede ieu bahayu pokona mah asal sanggup mayarna abah ge sanggup nyagerkeun tenang Mbah urusan kadinya mah ke Nurman lah nu ngomong ka dunungan geus ayo urang edit ya kieu Mbah urang sambil jalan Nurman rek nanya ka Abah Guru nanya naon deui Nurman sakira-kirana ieu mah sakira-kirana lamun kaparengkeun eta anak dunungan cager rek kumaha Abah ari Abah mah teu rek kumaha
Nu penting nama sanggup mayaranana begitu. Eta bisi denungan maneh nek merehan dia selain di eta. Aduh moal ditolak lah ku abah ge. Karena cina imbalanana eta anak dudungan maneh dikawin ku abah. Aduh abah ge pan ari hate mah ngora ieu. Cah anu teu beuki euy kana buah ngora. Ari abah guru. Keun we lah eta mah jeung dudung bae bah. Lamun geus cager mah dudung we lah nu ngawin, lamun memang kudu dikawin mah. Berarti maneh geus tucungah kana guru. Geus lah udah lu omong, ayo urang geura sing gancang leumpang, sangkan geura datang ya ke tempat tujuan. Ayo atuh abah. Ayo bah. Pamirsa kaum dangu, urang tunda heula sakedap. Nyaeta perjalanan Kang Dudung sareng guruna pon kitu deui Mandor Nurman. Urang pedar deui carita anu di lembur Cihaur. Nyata urang kocapkeun kaayaan Tuan Sangkur. Mangga wilujeng ngadangukeun. Hanya ini sudah hampir 3 hari ini. Wah, Mandor Nurman jeung si Dudung can aya datang-datang ya. Buah-buah maranehna tidak berhasil. Ditunggu-tunggu sampai ayeuna teu acan aya datang ya. Sedengkeun keadaan si Nince sangat mengkhawatirkan dari hari ke hari, sangat mengkhawatirkan. Tuh, kasihan juga anak ya. Mamahnya sudah tidak ada. Anak sematawayang malahan sakit-sakitan. Aduh, bagaimana ini? Kalau kowe tidak punya pembantu Nyi Imo, waduh, sangat repot sekali. Untung Nyi Imo masih betah di sini. Imo. Ada apa Tuan? Tuan memanggil Imo? Iya, kesini sebentar. Baik Tuan. Ada apa Tuan? Oh begini. Bagaimana keadaan Neng Nince? Aduh Tuan, sangat mengkhawatirkan Tuan. Bahkan dia bicaranya kayak orang ngigo. Kayak orang ngigo? Maksud kamu bagaimana itu kayak orang ngigo? Ha? Iya, ngomongnya kesana kemari yang gak bisa dimengerti. Waduh. Sudah dikasih makan? Dia tidak mau makan. Imo juga bingung, bagaimana ya? Si Neng tidak mau makan, tidak mau minum. Bahkan badannya panas sekali. Waduh. Saya jadi bingung. Imo, duk
dukun sudah tidak ada yang mampu. Dokter pun demikian. Bagaimana ini? Kebingungan ya. Udah kita tunggu saja kedatangan Mandor Nurman sama Dudung. Dia lagi cari orang pintar katanya. Sudah, kamu Imo jangan kemana-mana. Dampingi saja Neng Nince ya. Oh iya Tuan, permisi, saya mau nengok lagi Neng Nince. Oh iya. Harus bagaimana kue ini ya? Keadaan perkebunan katanya sudah mulai tidak aman. Sudah 2 kali enteh ada yang nyuri. Bagaimana ini? Anak saya semakin parah. Aduh, bingung, akhirnya bingung sendiri ini. Harus bagaimana ini ya? Nah. Kelihatannya itu Mandor Nurman sama Dudung dan sama kakek-kakek itu sudah datang kayaknya. Selamat sore Tuan. Oh, selamat sore Mandor Nurman. Selamat sore Dudung. Dan juga selamat sore Mbah. Oh iya, selamat sore Tuan. Kumaha ye cager? Alhamdulillah, keadaan saya sehat-sehat saja. Cuman anak saya yang tidak sehat mah. Oh begitu ya. Ya silahkan istirahat dulu. Nanti sesudah cukup istirahat baru kita ngobrol lah. Nurman, sediain air kopi buat Abah dan kalian. Kita ngopi bareng di sini sambil ngobrol, sambil istirahat. Baik Tuan, baik. Kenapa kalian lama sekali hari ini baru datang? Tuan merasa khawatir. Takutnya kalian tidak menemukan orang pintar yang bisa mengobati anak saya. Harap maklum aja Tuan. Perjalanannya kan jauh sekali. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah bawa orang pintar. Bahkan ini bukan siapa-siapa. Maksud kamu bukan siapa-siapa? Apa maksudnya? Ini adalah gurunya Kang Dudung. Oh, gurunya Dudung. Betul Tuan, ini guru saya. Guru yang sangat sakti. Jangankan di bidang persilatan, kebatinannya juga sangat aheng Tuan. Oh terima kasih. Kalau begitu saya merasa senang, merasa bahagia. Ternyata orang tua yang dibawa ke sini ini adalah guru kamu Dudung. Senang sekali saya.
Lantas bagaimana Abah mengenai keadaan Nince anak saya? Apakah kira-kira bisa disembuhkan? Wah, itu mah enteng lah Tuan, jangan khawatir. Percayalah karena Abah ge pasti bakal nyagerkeun kana anak Tuan. Nu penting mah Tuan bisa nyadiakeun persyaratanana anu sakirana jeung ngahampangkeun kana nyagerkeun anak Tuan. Persyaratannya apa kira-kira Abah? Jelaskeun kumaneh nun maan kadinya. Abah rek ngopi heula yeuh. Begini Tuan, beli saja kambing satu yang gede, ya. Kambing? Buat apa kambing, Nurman? Begini Tuan, kita ambil darahnya. Kata Abah persyaratannya harus pakai darah kambing. Nah, kambingnya kan kita makan sama-sama nanti. Mau di sate ke, mau di apa ke. Yang penting anak Tuan sehat lagi. Itu yang ke satu. Yang kedua, persiapkan saja pembayarannya. Masalah bayar berapapun akan saya penuhi. Yang penting anak saya sembuhkan dulu. Kambing nanti kamu yang nyari ya. Ke kampung sana, siapa tahu ada yang mau jual. Iya Tuan, karena kalau pakai darah manusia kan susah. Ya ini diambil ringannya saja, pakai darah kambing katanya. Tah gitu Tuan. Pokoknya namanya cager be. Anak Tuan mah. Nu penting persyaratan anak geura dipersiapkan. Oh begitu. Nanti pelaksanaannya kapan? Mau mengobati anak Tuan? Nah, malam Jumat. Berarti nanti malam ini. Sebentar lagi kan ini malam. Nah, ini malam ini nanti. Oh, begitu Dudung. Berarti kalian harus secepatnya beli kambing. Siap Tuan. Saya nanti yang nyari kambing malah. Sekarang ya. Ya, jangan dinanti-nanti. Sekarang kamu harus bisa bawa kambing ke sini. Nah, sekarang begini aja, Mbah sama Dudung silahkan istirahat dulu. Saya mau ke dalam dulu lah. Mau nemuin Nyi Imo, mempersiapkan makanan buat makan nanti Mbah sama Kang Dudung ya. Oh ya Tuan ya. Sok yang Tuan, mereka mana-mana ge. Abah menunggu weli dia bari ngopi dah. Nah, Mbah Guru mah jang Tuan segala rek Tuan mah Tuan bayar tumbah. Wah, paduli tuh ing. Kumaha Abah bela nih ngomong naon-naon ge. Atuh kumaha Mbah Guru bae tah mah. Kira-kira
bisa dicagerkeun moal ieu neng nincu ieu ari ilaing siga nu teu percayanya kanu jadi guru urusan leutik urusan ieu mah ieu dudung tenang wae lah maneh mah nyaho kacepretan be engke hasilna tenang ulah khawatir ditamplokkeun lah pamake abah di dieu nah ilaing mah doang nu cangcaya ieu kana pangabisa nu jadi guru oh percayalah Mbah Guru percaya dumadak maneh ulah sok ngabaceo ka dieu ka ditu lah ih gue Bandungan naon anu bakal terjadi ke penting nu penting urang bisa ngalaksanakeun jeung si Nyai kudu cager kitu ya ari duduk mah siap bela nuturkeun bae ulah ngedukun nuturkeun idaing naon-naon kanu diparindah ku Mbah maneh kudu bisa ngalaksanakeun cing kade ieu cing kade ieu pan bisnis ieu bisnis urang kelamun abah hasil kan maneh ge meureun hasil oh nya bahala ku babari bae nyarpi duiteun geus pokona mah kudu percaya ka Mbah sabab hayang ilmu naon dina Mbah loba geus tenang bae urang sabari nungguan si Nurman neangan domba ieu sakira-kirana abah lamun ka sorang cager mah abah geus belah cicing di dieu lumayan bah engkena abah meureunan pan dihormat dipunjung-punjung dipuja-puja pan ku tuan ari urusan ka dieu mah kumaha abah we lah abah mau bisa diatur-atur urusan kadinya amah keun we urusan palbadina mah maneh we nu ngatur kumaha carana sangkan kana abah ge ngalir kitu dah oh beres bahari kitu mah beres pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-21 nya hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana kitu nya sakali deui nyuhunkeun dihapunten Mang Egi saparakanca bade amit mundur amit mungkur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cag